Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber dongeng Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payuneun HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Larabi Pinanggih Pati bagian kedua. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna ka pamirsa anu nemeh sumping, mangga kantun klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep dibagikeun atanapi di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi videona atanapi dongengna aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep atanapi link balanja ti Shopee. Mangga eta oge painten tiasa dititanan. Mudah-mudahan aya produk-produk atanapi barang-barang anu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Laras we Mang nu bodosun dupi pamingke ning atihna teu kersaeun atanapi parantos kagungan papacangan nu sanes bade kumaha juragan. Lah da make tatanya nepi ka dinya sagala kumaha dewek we selaing mah ngaluluhuran teuing kadunungan dewek lain saeutik harta banda dibibitaan ku gedong jeung sawah 2 hektar ge moal teu ngagonenet deuleun. Samun telangkung atau ari kitu anaman satadina pun Mang mah ngawawadianan we ka juragan ulah dugi ka kitu sumuh perkawi sambetan dugi ka bade dipundut putrana mah awon sumuh. Lah sok loba teuing bacot pokona mah selaing mah tarima parentah ti dewek poe isukan bikeun surat panglamar ti dewek ka mangkana sarta lamun hasil selaing diburuhan ku dewek sumuh mangga buruhna heula bae kapun Mang ayeuna ceuk Mang Wisnan. Sok ngacobat pepulur meme mantun engke geus hasil kakaraku dewek diburuhan nyaho 1000 perak we ti dewek keur silaing mah. Nuhun juragan ditampi ku Mang satacana oge anggo upami parantos mah ayeuna artosna ditambihan nuhunna oge. Hai yo kudawek dipanjar tak salawe perak ceuk Pak Jamal bari ngalungkeun duit salawe kana lahunan Mang Misnan. Aduh atuh salawe deui kan margi sakieu mah mung cekap kang meser bako sakoleuteun dupi ibina teu gaduh sepahun kumaha ku ngoronyonya tak salawe deui jiga ditu poho dewek teh can mandi pangesiankeun bak heula ka ditu kumaha panginten Mang teh ngap kan. Mang Misnan bari neuteup ka Pak Jamal. Baruk ngap kumaha di silaing. Pak Jamal mani molohok sumuh saur juragan Mang kadah ngeusian bak sedang bak anu sakitu alitna nah Mang teh kadah ngaringkuk dina bak alim Mang mah sawios teu dipaparin artos we. Balatnya lain ngesian bak silaing kudu ngaringkuk dina bak eusian sotenan ku cai dewek rek mandi sok buru-buru ka ditu nyaho kapan dewek teh lamun isukan mangeh beja hade ti silaing dewek rek nanya aneng atih teh ceuk Pak Jamal bari muncereng. Gitu kan ayeuna kan nya ayeuna kudu isukan gitu aya deui bae silaing mah sumuh kan sumuh mangga bade siram gitu juragan teh. Rek mandi dewek teh ayeuna siramna teh kan bawa
Si ontohod keke nanyakeun. Nya ayeuna jang naon dewek teh nitah ngeusian bak atuh. Ada rek mandi isukan mah. Pak Jamal bari rada ambak. Semoh mangga kan mangga. Ti tadi ge mangga sangampun mangge. Cek Mang Misnan bari buru-buru indit. Si kasabalan teh aya deui wae si Misnan mah. Pak Jamal bari terus lujag-lejeg hehewatan jigana katrapan deui beger pamindo. Panon poe mencorong ti wetan cahyana gumilang ngahibaran alam jagat kabeh sakurnu kagiliran caang pada menang sinar surya. Tabuh 7 isuk-isuk Pak Jamal geus andekak sila tumpang kaki di imah Mang Misnan sarta sabelah leungeunna nyenyekel surat. Mang Misnan, pomayana ieu surat anterkeun ka mangkana. Omat sing kabawa walonana. Taya lian maksud dewek iwal teh menta alona teh supaya dibikeun dikawin ku dewek. Cek Pak Jamal bari ngalungkeun surat menang ngamplopan. Sumuhun mangga sun dupi teh kadah diantosan waloranana. Nya ku kitu ku kieu oge kudu kabawa walonana. Jigana moal teu hasil sabab jabah hutangna dibebaskeun teh mangkarna di bagianan sawah 3 kotakan gede sarta bisi rek perlu pare sabaraha kuintal ge ayeuna dibere ku dewek. Tapi omat ieu surat kudu katarima ku mangkarna. Sumuh mangga sun ayeuna mang kadah mios teh. Ayeuna mang tong dengkengke. Saya ayeuna ge sun mung ieu we ibina sun kantunan kangge meser tarasi malum mang teh teu tiasa balang sia dinten ieu mah da ku juragan di piwarang. Pak Jamal gancang ngodok sakuna sarta sok ngagolerkeun duit salawe hareupeun bi imot nyaeta pamajikan Mang Misnan. Tah bi cukup sakitu ge meureun. Jiga ayeuna mamang geura indit kuring mah rek nempoh heula pabinihan ka sawah. Mangga gan da mangga bade mios tembal Mang Misnan. Mang Misnan teh talangke sanajan bari rada rumegag kawantu dititah ku dunungan teu burung norot. Da ceuk sawangan hatena mah pasti Neng Atih teh moal daekeun sanajan ku pakarna dibikeun oge. Kabeneran di lebah jalan satapak anu beras ka sawah mangkarna teh gok Mang Misnan papanggih jeung mangkarna tur nyorangan. Wah, kalaresan pakarna pendak di dieu. Ae Mang Misnan, aya naon mang? Boare ka kuring. Sumuhun bade ka pakarna ieu oge nyanggakeun serat ieu yeuh. Ti biasa we dunungan pun mangkulan beri songasongkeun surat. Naon cenah mang? Geus surat deui bae. Nah kumaha? Soal nu penting teh hutang teh geus dibadaratkeun ku mang kalawan kahartieun ku Pak Jamal. Kantonan parantos mah mung ieu mah rupina aya hal-hal anu sanesna deui we sun tembal Mang Misnan bari nyerengeh. Cing atuh urang baca sugana riwayah kiwari mah awas kana aksara teh. Mangkarna bari mukakeun suratna breh teh dibaca ku mangkarna meuni kerung-kerung bae pok-pokanana kieu. Mangkarna di bumi perkara hutang tong dipikiran deui ku kuring dibebaskeun. Tapi kuring boga paminta taya lian lantaran kuring teh hayang nambahan boga pamajikan cendekna mah hayang nyandung nya aya bejana mangkarna boga alo lelengohan keneh. Ku kituna tibatan jadi kaboborat pikeun mangkarna leuwih hade ku kuring rek dikawin. Jabati kitu lamun alo mangkarna dibikeun ka kuring sagala pangabutuh mangkarna dicomponan serta ku kuring di pasrahan sawah 3 kotak top mere mutlak. Sakitu bae ku kitu ku kieu walonanana kudu kabawa ku Mang Misnan kuring Jamal. Satamatna surat mangkarna ngahulang sarta dina hatena nyarita. Lakadalah kalonggaran gede ya mending boga alo geulis teh keun ku aing rek dibikeun we sanajan ku bibina teu dibikeun ku aing diolo piraku teu daek boga harta banda kitu deui ati sorangan piraku teu hayangan beunghar. Nya hutang bebas sawah menang pangabutuh rek dicumponan jaba boga alo jadi beunghar
Dina hatena geus surak bae Mang Karna mah bunga luar biasa ngan teu nembongkeun maneh ka Mang Misnan mah. Kaheula Mang Misnan ari pikeun kuring mah atoh we nu aya boga anak rek dikawin ku pajamal anu sakitu berat beungharna. Meureun kuring ge ngarasa sugema nempo anak beunghar mah. Tah ayeuna mah kieu bae wartoskeun ka pajamal kangge woloran mah kitu. Engke ku kuring sorangan nu bakal datang babadamian di ditu. Nah di bumina atawa ku kuring disampurkeun ka sawah. Kapan sok ka sawah pajamal teh nya? Kumaha kenten-kentena nu puguh we kangge pun Mang mah. Nah bade ditampi atanapi moal pamaksadanana Juragan Jamal teh tanya Mang Misnan. Atuh puguh we ditarima mah malah terus terang we kuring teh atoh ku ayana pajamal dae ka alo kuring teh sabab hutang dibebaskeun tembal Mang Karna bari nyerenge. Moal ngaraos kaduhung upamingke tuang putra nolak kana kapala ai pajamal. Lah pikeun ate mah kumaha kuring da geus jadi hak kawajiban kuring ayeuna mah. Sae atuh ari kitu naman mung kada asak teh Pak malum ari Juragan Jamal teh jalmi kitu nyaeta cohagna mah jalmi rucah kitu sotenan pun Mang mah masih keneh maparin wawadi we kapakarna dumeh parantos teu asa-asa deui kade ulah kabejong ku nafsu pada sambetan dibebaskeun. Teras we dipaksa tuang putra ditikahkeun sanaos tuang putra alimun oge. Moal teu daekeun atuh Mang kumaha kuring ceuk kuring oge ayeuna mah jiga da bebeja kadunungan Mang perkara lamaran ditarima ku kuring kitu. Ceuk Mang Karna bari marah mai. Bangga atuh Pak dupi bade angkat ka Juragan Jamal teh iraha. Bisa jadi mun teu sore engke isukan pabeberang lantaran rek badami jeung indungna nyaeta bibina. Samohon atuh Pak sae kitu mah aya kangge laporan Mang kadunungan mangga atuh pakarna. Ceuk Mang Misnan bari ngabeng beos indit ceuk pikirna mah. Pakarna teh sing horeng masih keneh kakeunaan kudunya tah ieu akibat sok daek nginjom parerenten teh nepi ka narohkeun alo sorangan. Leungun kanu bener onaman dikawinkeunana manglebarkeun aing mah nyaah ku kagelisanana. Mudah-mudahan we neng ulah kersa lah. Mang Misnan leumpangna ngagidig muru ka sawah lantaran dununganana nyaho yen keur di sawah. Ari Mang Karna ngadadak teu tulus ka sawahna teh da boga harepan hade jeung kabungahan dumeh aya kalonggaran tinu boga tagihan. Manehna balik deui sarta meuni ngadigdig bakatku hayang geragok jeung pamajikanana. Teu sabaraha lilana geus nepi ka buruan imahna kasampak diijoh keur sasapu di buruan kacida kageteunana nempo salakina balik deui sarta jeung rurusuhan teh gancang nanya pokna. Kunaon geuning geus balik deui nah teu tulus ka sawah teh? Kadieu geralanan kami teh boga pibejaeun nu penting tur mata ngagumbirakeun. Mang Karna bari ngajak biijoh diuk digolodog. Aya pibejaeun cing garapok atuh bejakeun ka kuring naon cenah. Biijoh bari terus nyamperkeun ka golodog gek diuk gigireun Mang Karna. Kamana ari si Nyai ati? Nyesehan kawalungan da ngarah gede caina cenah. Kieu geura nu mata kakang balik deui teh meunang deui surat ti pajamal. Tah ieu tapi lain surat pikasusaheun ieu mah pikagumbiraeun. Ceuk Mang Karna bari song suratna dibikeun. Pikagumbiraeun kumaha ari akang buan nagih ieu teh? Baca heula atuh. Darak-dak ku biijoh dibaca sarta taliti nakar munggah ti kerung-kerung bae. Kutan kieu geuning maksudna teh? Ceuk biijoh sanggeus tamat maca surat. Nya tah kitu kumaha kira-kirana ibina narima pikeun pamentana pajamal teh atawa henteu lantaran kapikirna ku urang ieu teh matak jadi ngeunah hate lamun dibikeun sabalikna lamun teu dibikeun jabati diancam pati teh hutang kudu dilunasan sedang ancamanana kudu boro-boro dibayar. Ceuk Mang Karna bari netep ka pamajikanana.
kumahanya kira-kirana bakal daekeun budakna. Sok sieun teu daekeun budakna hanas ku urang disanggupan. Kumaha ku akang geus disanggupan acan. Nya eta ku urang mah geus disanggupan talatah we ka Mang Misnan. Talatah we ka Mang Misnan bieu teh di sawah. Nah atuh ari akang batua ka disanggupan kumaha lamun teu daekeun budakna. Biijoh bari merong ka Mang Karna salakina. Lah bet ku bodoh teuing ari ibina kapan eta teh alo urang hartina anak urang. Kari kumaha cuk urang bae nah teu bisa mun ku urang dipaksa dina teu daekeun anak oge. Nya atuh Kang keun urang caritaan wae ku urang duaan piraku make jeung nolak sugan. Moal nolak moal cek perasaan akang mah lantaran kasada deui rek nurutna atuh indung bapana teu boga tinggal urang gagantina. Mang Karna bari netep ka Biijoh. Nya atuh keun urang tanya we atihna susuganan sanajan tepi ka teu daekeunna oge ari dipaksa-paksa teuing mah piraku. Ceuk Biijoh manehna ge ngarasakeun hayang mulung minantu ka Pajamal teh lantaran kahrong piuntungeunana. Tuh geuning ati geus balik ti caina keun urang di jero we ngobrolna ngaratumanina. Geroaan atina ka imah Mang Karna bari nempok ka atihan nu keur ngedigle. Bari ngajingjing emer wadah seusehan awakna nu omyang katara kabeh sabab teu dikabaya ukur dikutang kawantu tas mandi samping jangkung ditiung anduk. Buah harigu maneh katara maronclot palaleungkeur atuh dah masih keneh weuteuhan. Nu hade rupa mah tong make beunang midang cacak ditiung anduk mentas ti cai oge teu burung katingali kagelisanana komo lamun midang. Beres moe-moekeun seusehan atih bus ka dapur tukung silila Biijoh ngageroan. Ati beres seusehan teh parantos Bi kantun masak we ayeuna mah tembal atih ti dapur. Keun wae ti masak mah engke deui ka dieu heula Bibi boga picaritaeun. Mangga Bi aya pikeun saeun naon ceuk atih bari nyampeurkeun ka bibina jeung Mang Karna nu keur arani plek dina samak. Gek atih diuk sarta meuni emok mando. Kieu garatih beureun atih sorangan geus nyaho kana kasusahan bibi jeung Mang waktu-waktu ieu beunang disebutkeun teh semplek nincak semplak liuk eueuh ragap taya nepi ka kamari ditatagih ku Pajamal. Soal hutang oge teu bisa nyumponan mayar da ku teu aya keur mayarna. Biijoh bari neuteup ka atih. Kantenan Bi abdi oge terang kumaha kasasahan bibi sareng Mang dina waktos ayeuna. Ku kituna abdi teh mung bati emutan bae sanes pisan teu rumaos mah kalintang ka emut ku abdi oge. Abdi teh mung nyesahkeun bibi sareng Mang we di dieu teh. Ceuk atih manehna tampi raos peudah ngadange kecap-kecap bibina kitu. Soal eta mah da papada boga milik. Tepisan-pisan bibi boh Mangna oge pasek munapek di dahar kuno jadi anak ridho pisan bibi teh tembal Biijoh bari neuteup. Ridho nyai ridho Mang oge tong boga rasa rumasa Mang Karna nyambungan. Nuhun wae atuh Bi Mang dupi maksad bibi pangna nyarios kitu teh aya pamaksadan naon. Lain ari atih kira-kira nadaek lamun dipentaan tulung ku bibi jeung ku Mangna tina hal kasusahan hutang nu sakitu gedena. Beuh atuh Bi abdi teh bade kumaha nulungan batan parabaneun bibi sareng Mang. Kaayaan hirup abdi oge sanes teu hoyong ngabantu atanapi nulungan. Tembal atih bari mata simuteun kalawan ngembang kado. Perkara eta mah gampang sabab lain diperedih jang mayar hutang ku bibi atawa ku Mangna oge da kanyahoan jeung bibi ge piraku kudu menta dipangmayarkeun ku harta banda mah ngan aya deui jalana jabati eta kitu nu matak bibi jeung Mangna ayeuna ngajak babadamian ka atih. Kumaha kitu Bi? Aya oge milik ibi jeung Mangna kalaya nu moal salah deui
jabati ibi jeung emangna aya milik teh nu pangpangna boga kamuliaan mah nyai sorangan kieu geura dieu emangna kadatangan Mang Misnan tayalian Mang Misnan teh diutus ku Pak Jamal yen menta nyai supaya jadi bojona perkara kasenangan geus moal henteu da Pak Jamal teh jelema kasebut beunghar asal nyai daek dipihukum pikeun bibi jeung emangna kacida satujuna sabalikna lamun teu daek ka Pak Jamal cek bibi mah bodoh sarua jeung nampi rezeki nu sakitu lobana. Omong bi ijoh bari marah mai atih kacida ngarenjagna ngadenge kecap-kecap bibina kitu teh sarta teu tahan cipanona ngadadak hayang bijil can oge nembalan geus segruk cerik sarta pokna. Bibi, ya Allah, bi aeh ati kunaon kalah cerik ditanya kitu ku bibi teh. Bi ijoh kaget teu tembang karena oge colohok. Bi sarebu teu jadi bendu salaksa mugi ulah rengat panggalih bibi kalayan emang rupina kana rimbitan teh tebih keneh harepan abdi mah bi raos keneh kieu bae lalagasan ceuk ati sarta sorana dibarung ku cerik hatena ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Tobat teuing Gusti dugi ka kedah dianggo panglunasan hutang abdi teh bi sing emot bi piraku abdi teh kedah gaduh salaki bari jeung kapaksa mah kedah nulungan supados bibi lunas sambetan. Piraku ti geus sedang gede kitu masih keneh can mikir-mikir rarabi onaman nah rek ngadagoan segede kumaha ceuk bibina bari neuteup. Pikir ti sing bener lantaran saha deui nu kudu nulungan kanu jadi bibi jeung paman teh iwal ti ati ayeuna aya kalonggaran ti Pak Jamal yen hutang emang punah asal atih daek dikawin. Nah mang teu aya deui jalan nu sanes saupami teu narohkeun abdi ka Pak Jamal supados jadi garwana sareng deui kapan anjeunna ge rimbitan. Nya kumaha deui pijalaneunana mang teh da kapan batan sakieu kanyahoan ku atih oge boro-boro bisa mayar hutang pidahareun ge susah kusabab taya deui harepan iwal ti menta pertulungan ti atih mang teh nya eta mah sing ridho we keun najan di dua oge da moal kurang sandang pangan. Kawantu Pak Jamal mah jelema beunghar jabati mang ngemplong teu boga hutang teh meureun ati sorangan tangtu leuwih mulia leuwih senangna da boga salaki kanu beunghar ulah dipandang kakolotanana ulah ditempo rupana. Da memang Pak Jamal teh jelema geus kolot anakna ge geus galede malah geus aya nu sakola di kota sagala bejana mah di Bandung oge aya anakna teh. Keheula mang ibi margi ari kasebat lalabi mah kedah asa heula emutan kitu deui abdi teh da teu acan tepang sareng Pak Jamalna abdi nyuhunkeun sarantos 2-3 dinten kangge ngemutan heula dupi ayeuna mah sesah bade maparin kaputusanana margi hate nuju tagiwur keneh kalayan emutan baluwang ceuk atih bari nginghak cerik bangunu kanyanyerian. Ade atuh nyai pek mikir heula samot sapoe 2 poe mah pikeun mang meureun bari ngabejakeun ka Pak Jamal yen kahayang nyai kitu ngan poma mun geus kapikir buru-buru bebeja ka mang atawa ka ibina mangkarna nyaritana sarta leuleuy. Tangtos mang abdi oge enggal wawartos ka emang upami parantos ka emut mah nya pek bae pikiran heula ti bibi oge bisa tanggung jawab ka Pak Jamal nunggu keputusan ti atih we kitu meureun ceuk bibi. Tapi nu jadi paur teh di mana Pak Jamal ka emang terus maksa sababnya ho sorangan aya Pak Jamal di dia mah taya nu teu gigis kitu-kitu soteh jadung teu ngan namun nyiksa jelema manehna mah ceuk mang karna bari ngahulang. Piraku mang tong dianggo manah seber sawios bilih bendu mah ulah nyiksa mang sinaka abdi we sumping ku abdi moal teu dising hareupan. Kitu hade atuh
Ayeuna meureun mang teh kudu buru-buru nempungan Pak Jamal bisi arep-arepen kalawan bisi manehna kaburu nyusul ka dieu teh geura pikiran heula bae ku Nyai ceuk mangkarna barijung manehna nangtung niat indit nempungan Pak Jamal. Mangga mang diandung pangestu ku abdi tembal atih. Sing bisa bae mangna di ditu nyarita yen atih aya kasanggupanana teh rek mikir heula kitu ceuk Bi Inoh bari neuteup ka mangkarna nu rek indit. Nya tangtu we akang ge nyarita kitu tembal mangkarna sarta turun ti imah. Sanggeus mangkarna indit atih bebejak ka bibina yen rek dibaju heula jeung nyisiran. Bi, abdi bade nyisiran heula saparantosna nembe bade ka pawon. Nya jig bae ci keun di dapur mah ku bibi oge. Tek angguran geura mimitian mikir tina perkara nu bieu teh bisi Pak Jamal isuk pageto datang ka urang. Sumuhun Bi, insyaallah ku abdi bade diemutan. Tembalna bari ngaleos ka kamar hordengna ditutupkeun lang manehna teu puguh pipikiran ari ras ku soal eta bluk ngebebutkeun maneh kana kasur luhur dipan segruk cerik bari hatena ngocoblak. Kumaha teuing atuh pikarepeun berat pikeun diri aing teh teu sudi najis kudu dikawin dipake pamayar hutang mah da aing teh lain awewe pamiceunan tur aing sorangan ngebogaan cita-cita nu sejen. Aing boga kacintaan nyaeta Kang Dana nu aya di Bandung. Sanajan ayeuna geus lila teu papanggih tapi tetep pikir mah nyantel kalawan teu weleh kumambang ka Kang Dana. Awal akhir pasti patepung. Hanjakal Kang Dana can nyahoeun yen aing balik ka lembur bibi. Lamun nyahoeun mah piraku make jeung teu nyusulan ka dieu. Aing rek nyusul ka Bandung. Asa piteuh hadeun awewe nyusul-nyusul lalaki. Sarta di Bandung teh geus taya sirurukaneun, ati sumegruk cerik sarta pikirna jumareet. Jelema lamun can ngabogaan sifat manusia mah memang luhur pamolahna gancang pisan kena ku nafsu sarakahna. Kabeneran luhur kota gede dunya nu ditumpakan ku dunya lain dunya nu talu ku manehna. Tapi sabalikna hiji jelema mun geus jadi manusia segala rupa jeung karumasaan ngarumasakeun yen segala lampah jeung kalakuan aya nu ngaturna. Rumasa yen hirupna teh beunang disarerea jauh tina sifat adigung adiguna. Rumasa yen bisa hirup kalawan huripna teh jalan tina babarengan jeung papada lamun teu kitu tan wande moal bisa hirup kalawan hurip. Seperti Pak Jamal nu luhur kota gede dunya hasil meres ti papada kaula ku jalan lemes jadi lentah darat ngadaharan duit renten. Jabana ti kitu beungal basangkal ahli sahaok kadua gaplok. Harita keur ngabaheuhay handapeun tangkal caringin hareupeun imahna lantaran najan di kampung teu wudu royal make melak caringin kurung sagala manehna ngarasa guliga hate dumeh aya beja timang misnan yen pakarna nampa panglamarna. Wah, saha nu terek nampa kanu kieu wanena mah. Bodoh lamun nu boga anak awewe teu daek mulung minantu ka aing. Ki Jamal taya 2 taya 3 di sakuliah pelemburan nu aya di pakampungan. Beunghar aya di aing, jago aya di aing, kabeh tunduk gigis ku ngaran aing, ceuk geurentes hatena. Mananya ki karna can rek hol keneh bae. Ka hayang teh heug anakna bawa ka dieu. Hayang nyaho kagelisanana, bejana gelis jeung amis budi. Ceuk misnan tapi moal salah lantaran aing nyaho ka indungna waktu baheula gelis indungna oge. Keur kitu rong heap teh mangkarna datang breh ku Pak Jamal ka tempo atuh munggah ngarenjag sarta hatena gede pangharepan. Bakarna ka dieu yap ka dieu. Jeung saha pakarna waktosna
Kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.